ulun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang di sareng simkuring pun Gilbert Siwatang dina acara kalawarta. Mukakeun cakrawala Ki Sunda ke Balarea. Edisi Kamis ping 20 September 2018. Pamirsa, salami 20 menit kapayun simkuring baris nyerangan pamirsa dina warta-warta sabudeureun Jawa Barat. Di antawisna aya warta di Kabupaten Bandung Barat, di Kota Bandung, di Subang, di Kuningan, sareng di Bekasi. Lumunggaran sumangga kasanggakeun warta di Kuningan ngeunaan seni rengkong meh tumpur. Pamirsa, sumangga kasanggakeun iber sangkeupna. Pamirsa, seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggapi tatar Pasundan kasuk di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara seren taun wungkul. Pamirsa, rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicopot ti ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas sabangsaran carta nu dijiana tina awi gombong panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu main teunangan nurutkeun Asep, seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret lengkep jeung pangsi hideungna diwuwuhan ku iket atawa totopong. Pamirsa, seni rengkong teh baheulana masuk indeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa, warta nu memang rupi informasi pamungkas tina pidangan kalawarta. Simkuring pun Gilbert Siwatang ngawakilan Ais Pangampi Sunda TV sejak amit mundur amit mungkur. Hatur nuhun, can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.